Resid Jaladara ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Duduh teuing Sang Nalendra Prajang Nagara Astina. Wilujeng sumping kasih. Pino dama kaulanun eyang wayah dalam perkesit nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan eyang Resi. Ditarima kasih. Pujastuti hidap kudua leungeun kensa katuhu simpen pelungi ati pundi hing mastaka. Kalihna ti eta maksad nyangakeun panglayat eyang. Nuhun kasih. Sajabina ti kitu bade munut tulung kalayan munut kamandang. Jelaran kejadian di negara Astina dina waktos ayeuna teu diduga-duga bakal aya kejadian anu prihatin model kieu. Kejadian naon? Numawi usir dayeuh dina waktos ayeuna teh parantos aya nu ngawasa. Seueur walad dia balad tamtama anu jadi korban, seueur prajurit anu mati, rakyat anu kacacanak cilaka, seueur murang kalih anu mati, serangan di nagara Pringgandani anu dina waktos ayeuna parantos aya dipusir dayeuh kaulanun. Soal eta heulana ari ieu teh pun lanceuk Kakang Bang Kaca amuing-amuingna ieu panon kaharep kasep waduh ejang wajah dalam Bang Kaca nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan pangresa eyang Resi ditampi nuhun bager. Kalihna ti eta nyangakeun panglayat. Oge guningakeun sakumaha nu parantos disaurkeun ku pun adi neme kajadian dipusir dayeuh dina waktos ayeuna. Ke. Ari itu nyang kewok di juru saha? Kaharep uyut kapayun uyut aduh aya anakku amoy namping rebunuhun laksa ketika bingahan kana naon rupi ka pembagi aya kene haleuangna kalayan unyuk sumangah ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan juragan sepuh nu ditarima kalihna ti eta pilih kirang tata kirang titik duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana pilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan pilihan teu sapuk sareng mamanahan maklum anu disukukeun kaulan juragan sepuh aya kubagja eta aki-aki jag-jag kene. Nah, dasar sakapeung sok diganyal kulit panon teh
Ari hoyong ningal kaayaan alam teh ayeuna kalaresan nuju eta ieu panon teh kulan nuju bengras nuhun asa kuwarara teuing Semar bray weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula harirup keneh boh Pandawa boh Kurawa ayana tapi dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku incu deudeuh kasepkeun soal kajadian da di dunya da di alam rame tetap kajadian mah boh hade boh goreng bakal aya ngan urangna di dieu cing emut kana saur sepuh yen urang teh kudu iman kana papasten hade jeung goreng leres tauh kaulanu saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karadapan saperti nu karadapan ayeuna ku urang sararea leres yen manusia nu hirup di alam dunya bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa nya maot pinggaraneunana tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadina oge urang teh teu niat teu hayang teu mung gubragna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna urang digelarkeun ka alam dunya kalayan disebutna ge manusia ana seug dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa geuning manusia gelarna ka alam dunya teh ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka anjeunna moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti pikeun ngabdi eueuh samenit oge pikeun nyengcang tina eta pengabdian aing ngabdi kanu kagungan teh nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin saha nu embung ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun teu sadar dirina teh yen manusia malahan lamun ditinggal ku kacamata batin mana sabenerna manusia teh da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona, ceulina, irungna, cinekna, wujudna, ari manusana mana. Sadaya-daya nyangakeun pulang. Ngan manusia teh karek tanggih jeung cirikna, ai cirikna manusia teh nyaeta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan. Lamun manusia geus mung ngawurukan jeung mung diwurukan jeung pangeran laleur nu matak paehna teh di mana we aya nu ditepak aya nu ditengarkeun
aya nu dilem malahan eyang sakapun sok muringkak bulu punuh mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya hei dunya gitu ya dunya gerak perbudak kumaneh eta jalma-jalma anu sujud ka maneh nyatana kana dunya kaduana ya dunya gerak sujud maneh ka manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami jauh kawanu jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengsang tina eta pengabdian kawanu yen sakapeung mah ada di pikiran urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa loba teuing ningali urusan dunya teu mikiran soal akhirat malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal di belah kaler anu panonna ngan hiji malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana-mana panon poe geus bijil ti belah kulon eta tanda-tanda kiamat tanda-tanda kahancuran dawuh kaula nu timbalan naon teh maksudna ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya wungkul tanpa mikiran kana pangbalikanana eta ti belah kaler pikir we panonangan hiji paningali nangan kana dunya wungkul anu idealis teh panon poe bijieuna ti belah kulon ayeuna mangsana ai panon poe teh kahirupan lamun kahirupan bangsa urang geus nyeredkeun ka urang kulon geus sumener ka urang kulon budayana geus budaya urang kulon tah didinya kaancuran ieu negara nanakeun jati diri urang geus laleungitan hartina jati geus kasilih ku junti geus poho kana akar-akar budaya aduh aya gamarkeun ripuhna wala dia bala tamtama jeung kolot-kolot anjeun dina nying hareupan Bratayuda baheula dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rakyat kabeh tunggara leutik eta Bratayuda leutik tapi aya nu leuwih gede tibatan Bratayuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku kudada anjeun jauh kaula nu lar eta nu leuwih rongka kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya jiwa raga kabeh hampir diwakafkeun kana dunya anu temahna urang sararea teh keur diperbudak ku urusan dunya lain ulah dudunya empek dunya mah teangan cing saperti urang hirup rek ribuan tahun ngan cing inget maneh bakal pae bakal ngahiang anjeun ngan jigana jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna nyaeta kaseret ku kapanasaran cicing di alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komok lamun kudu kawasa jauh kaula nu contoh di negara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana wa hidup eyang hidup anu salilana kapepene ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana digugulung anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citrayuda Citrasoma Citraksa Citraksi jeung sajabana kabeh waki-waki rakyat teh dulur-dulurna siyudana anu akhirna kumaha
di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh dijieun objek ku maranehna. Birokrasi awut-awutan. Unggal poe pusir daya pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanana nu demo jeung sajabana. Tah eta teh mangrupakeun contoh keur ayeuna urang nu paneuri. Baheula pisan dina zaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana. Ngabogaan ajian Dasamuka, Pancasona, Rawa Rontek, hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna. Kumaha ansur lebur papan karitulis. Di dieu cing jadi gambaran mana sakti teh, mana gagah teh, mana kawasa teh. Pikirkeun deui ku araranjeun sararea. Sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca di mana geus dikubur mah hakaneun cacing maneh. Sanajan ku pangeran dibeda-beda manusia tapi aya nu sarwana nyaeta dipayuneun anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua. Teu aya cacah, teu aya menak, teu nu kaset, teu nu goreng patut, teu nini-nini, teu aki-aki, teu rakyat, teu pamimpin, teu nu beunghar, teu nu miskin, yen aya anu sarwana nyaeta dipayuneun anjeunna moal bisa naon-naon. Dauh imbalan kaula nu kanu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan, hayang numpes kagorengan, moal bisa, moal bisa. Sabab eta geus kun payakun, geus jadi hade jeung goreng teh. Paling-paling manusia mah usaha, ikhtiar, pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Saheulaan nantah dina diri anjeun hade sing inget dina diri anjeun sok balikan deui kana asal maneh yen dilahirkeunana ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih leres timalan gede dina bersih eta teh naha atuh kasep. Bapak tani melakeun pare nu dipelakeun mah pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut nepi ka maneh disakolakeun dipasantrenkeun naon eta teh melakan kahadean tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh naon sirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak lurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan pedit muntangul buraung bedegong jeung sajabana. Lamun bapak tani ayeuna ngantep eta jukut di sawah malahan eta jukut teh ngagedeanana leuwih tinu dipelak ari dibabad geus gede da kababad nu dipelakna jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh inget eta anu leuwih berat teh merangan teh naon aki henteu teras kaharti teh kahartos iya kade ulah heuheuh bul aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade eta kade. Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir nutur-nutur Nabi Hidir eta anu rek diguruan teh leulempangan pangih jeung budak jekuk dipaehan saha teh saha Nabi Hidir maehan budak nah aya nabi kitu aya parahu dek mentas geus pinuh muatanana dibocorkeun atuh kapalna ngalalap muatanana ngagararajeng deui. Jadi Nabi Hidir mah nemongkeun
ngamuridkeun teh ku cara akhlak. Tapi manehna anjeunna ma'rifat apal nepi ka jadi ilmu. Naon sababna maehan budak? Sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna, bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan. Jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh. Dupi eta kapal dibocoran. Tah, kapal dibocoran yakin Nabi Khidir apal yen eta kapal bakal dilelep di tengah, mending di sisi. Jadi muatanana gegara lajeng tapi cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta dongeng. Naon? Jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun. Genti ku kedewasaan. Sabab lamun ajeun bubudakeun keneh dilelep ke hareup. Sagala hayang dibere, sagala hayang itu, hayang ieu tek-tek beungik teu kuat dengan menta jeung menta. Kapan aya dina kateranganana? Naon? Ujuni astajib lakum prak anjeun geura menta ka kami. Eta teh doa teh doaan yad'u ud'u didinya ulah bi mana menta tapi bi mana pengabdian tinggal di dina Fatihah memeh wa ieu kana stain naon heula ieu kana budu pengabdian heula atuh pengabdian heula ngan dina eta pengabdian teh nyaeta mangrupakeun hiji perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan di jero pengorbanan aya ridho jeung ikhlas. Di jero ridho jeung ikhlas aya karena Allah. Oh eta. Ya. Dawuh kaulanu hiji geura paehan laku bubudakeun dina diri anjeun. Kadua paehan memperbudak ka batur. Katilu ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu. Genti ku kadewasaan. Dupi eta kapal dibocoran eta muatan dina diri maneh geura turun-turunkeun sirik midik jail kaniaya teh sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap sia di neraka di ayeuna turun-turunkeun tah aduh nuhun kaulanu sing apa atuh kana jati diri sing apa kana tauhid na ngaji teh ieu mah ngaji ti leutik masantren ti lelemet maca Quran ti bubudak sorop nahu teu kaliwat tapi hirup teu akur jeung batur dengki terus nu kitu hirupna teh beda ti meri ari mandi unggal poe hanyirna ka bawah modar nu kitu